Moal diceritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500. Dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500, Tafsirul Ahkam tahun 1500. Dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan, ti goncang, ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah, tapi tetap manusia geus digunjang ganjing ge henteu salaladar percis jasa. Ti Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti, kadenge ke gempa di anu sugan tobat, kadenge deui ku angin sugan tobat, kadenge deui di hujanan berbagai siksa, mungkin hujan bangkong, hujan getih, hujan nanah, hujan batu, tetap jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500. Di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal. Dina tatagenan kabuatan batur bae ternyata barang dioprek-oprek dihitung orang jatuhna poe ieu nya tanggal hijina sakali deui poe Minggu dibulak-balik dihitung. Masya Allah aya nu nanyakeun sababaraha urang ka kula memehna kula neuleuh almanak eta Senin atuh disenenkeun bae. Ternyata horeng ayeuna tanggal hijina Minggu geus Minggu Senin Salasa, jadi urang lebaran poe Salasa insyaallah bareng aya nu nyieun Senin eta akhir teuing, sebab ijtima'na bareng meunang teh Sabtu. Ijtima'na Sabtu waduh bareng malam Mingguna 3 darjah, jadi tadi penting teh 3 darjah berarti tanggal hijina ayeuna. Sekali deui tanggal hiji haji adalah jatuh pada hari Minggu 3 darjah setengah, imkan ru'yat jasa. Jadi lamun tanggal hiji na ayeuna lebaran tanggal 10 berarti Minggu Senin Salasa lebaran poe Salasa. Gede pisan faedahna dina Al-Qur'an dijelaskeun wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr al ayah wal fajri demi waktu fajar waktu subuh walayalin asrin asar jeung sapirang-pirang peutingan 10 yakni 10 poe bulan haji eta mah lain bantrak-bantrakeun artina pohara pisan agung. Setiap lebaran diawali ku puasa, lebaran Idul Fitri diawali ku puasa Ramadan, lebaran Idul Adha, lebaran kurban diawali ku 2 poe puasa yakni tarwiyah jeung lamun lebaran Salasa berarti Senenna eta adalah Arfah, poe Mingguna minggu hareup berarti tarwiyah, sunah puasa 2 poe tarwiyah jeung Arfah. Nu leuwih bagusna puasa di tanggal hiji ayeuna nu bagusna mah bab
Subhanahu Wa Ta'ala ngahampura kana kasalahan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwala yaumin min Dzulhijjah. Poean awal bulan haji tanggal hiji mengenang masa lalu Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dihampura seluruh kesalahan jeung dosana dina tanggal hiji bulan haji. Mentak man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poe eta tanggal hiji bulan haji ghafarallahu lahu kulla dzambin bakal dihampura kabeh dosa ku Gusti Allah. Nu can ngadaharna naon poe ieu meunang puasa. Nu geus barang dahar mah tinggal engke balik ngaji dahar deui bae. Tegok dahar. Teu bisa asal geus kaasupan naon teu bisa. Jadi poe ieu nu teu puasa ieu coceng berarti teu digunakeun kana puasa. Ngan sanajan urang teu puasa, kula ge teu puasa padahal mah nyaho. Nyaho ngan teu puasa. Nu mantak teu puasa ya rahasiahan. Akur cenah, tu moal aku rahasia. Nu jelas mah urang kuari tutupan poe ieu jatuh puasa isukan urang mudah-mudahan babarengan kabehan puasa terus datang ka poe Senin ngan poe ieu urang gantian puasana ku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae macana ulah loba-loba 10.000. Siapkeun tasbihna. Hayangnya coba datang ka imah awak sia puasa henteu dahar deuk digedean boa main geus kolot geus 70 umur ye tawa 65 bawa mal ka panggih deui jeung tanggal hiji aing asana aduh ieu tinggalin puasa geus kajen ja puasa ngadeukeutkeun diri ka Allah aya keneh cara paranti ngadeukeutkeun diri ka Allah paling utama babacaanana eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae geus. Nah khobar diceritakeun anna Musa alaihi salam gol ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Musa da'autu falam tujib da'wati abdi ngadua ka Gusti tapi ku Gusti teu diijabah doa abdi fa'alimni sayan aluka bihi coba doa abdi wurukan Gusti hiji perkara anu ku Gusti ku kaula bakal dipake doa supaya diijabah Gusti tidinya fa'auhallahu ta'ala ilaihi Allah ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa saur Gusti Allah ya Musa idza dakhala ayyamul ashri min Dzulhijjah qul la ilaha illallah di mana-mana asup poean 10 bulan haji dimulai tanggal hiji ayeuna qul baca kumaneh la ilaha illallah aqdi hajataka kuring bakal nohonan nyumponan na ijabah kana kabutuh anjeun sebab la ilaha illallah teh lain sambarangan tapi cak Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi kullu ibadika yaquluha tama sakabeh hamba ge jang ngomong la ilaha illallah mah kabehan ge cak Allah ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadzal ayyam marra la ilaha illallah na dibaca di poe ieu sabalik sakali doang poe ieu maca la ilaha illallah sakali laudiat lamun bae ditenden as-samawati sab langit 7 lapis wal aradun bumi 7 lapis di hiji CCP ditimbang ku urang la ilaha illallah di sabelahna deui
bumi langit sabelah ditimbang kurang la ilaha illallah sabelah deui eta la sakulat beratan keneh la ilaha illallah asal dibacana di kuari eta disebut tanggal 10 ieu di tanggal hiji datang ke tanggal 10 ta eta la ilaha illallah anjeun Nabi nambahan tina eta teruskeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir baca ulah kurang di 10.000 ulah ka mana-mana geus mulai ti kuari tang ka imah langsung ngunci maneh pamajikanna bingung aya naon cenah ka haji asup ka kamar pleng keluar ke asar atau zuhur asup deui ka kamar keluar deui asar asup deui magrib keluar deui eta tanya ku pamajikanna kaji kok beda poe aing ieu keur ngembat la ilaha illallah ieu 10.000 hayang nyawa coba ieu itu poe-poe kamari mah aing teu kaburu kuari nyempetkeun diri maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun puasa poean kadua wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam poean kadua diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil huti wa Allah dikaluarkeun tina beuteung laut nun di jero lauk macana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin aya saat-saat harit saat-saat loba balai bencana baca ku urang eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin istajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin baca komo ayeuna mah masyaallah lain bantrak-bantrakeun dedengian urang Yogyakarta Surabaya geus mulai aktif Banten Gunung Krakatau Jawa Tengah terus gunung ge meureun ngarobrolnya ge orang barari itu bayu cekin jabongan ngararedit bae jelema itu nya mun ngadenge Yogyakarta mah masyaallah luar biasa teu eureun-eureun mimiti gempa leutik terus gempa gede terus angin beliun anu luar biasa can anggeus gempa ge sebulan sekali masih aya getar-getarna nu ngagetkeun kitu keneh angin der kuari gunung nu diawali ku teu sabaraha tapi kuari kabahayaanna makin memuncak ayeuna sakitu kula meunang telepon ti Yogyakarta di pesantren Al Muhsin adi kula geus menampung jelema keur awal mangan 20 tapi kuari mah geus berduyun-duyun lantaran ditampung di tiap-tiap aula ku pemerintah tiap-tiap pondok pesantren anu bisa menampung ieu geus teu kabayangkeun 2 poe ka tukang malam Jumat eta mah pohara jasa ledakanana sehingga anu daratang kadinya lain sakadar lebu jeung pasir tapi kerikil-kerikil batu-batu mangkaning batuna teh mawa seuneu panas anu luar biasa akibatna aktivitas universitas pondok pesantren jeung lain-lain sebagainya poe eta dilumpuhkeun teu meunang kaluar jelema di Yogyakarta kudu make masker bae lantaran debuna mengandung penyakit mengandung kitu naon ngaranna racun mun kahisap sampai ka jantung nah ieu menurut ahli kedokteran teu dilade tapi nyatana memang kitu
per hari terutama balita atau di bawah umur nah ya terus maut geus puluhan bahkan geus ratusan. Itulah keayaan Yogyakarta. Maka minta permohonan keadaanan jangsa Yogyakarta mah adikula mohon cenah ieu ka pengajian hiji doana mudah-mudahan dibere salalabar, dibere talaleger, dibere kararuat nahan cobaan ti Gusti atawa nahan siksaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungna lantaran di ditu berangkat ninggalkeun imah, ninggalkeun ladang, ninggalkeun segala rupa akibatna eueuh jang salin. Ku ayana sakitu dipersilakan urang ngumpulkeun baju urut deui. Ulah nu asli, ulah nu anyar, nu urut bae. Nu anyar mah hook. Urut bae. Aya disilahkeun anu rada boga leuwih baju ditampung di dia di pesantren kemudian dikirimkeun ke Yogyakarta. Bo kadanan jang saantero Jogja ieu mah jang anu ngararendong di imah eta di pondok pesantren adikula yakni pesantren Haji Mahasiswa Al Muhsin. Nu kuari geus berduyun-duyun terus ka mana bae nyelapna. Ialah nuboga atuh 5 cokot hiji, nuboga 4 cokot hiji, kumpulkeun dipersilakeun diunggal lembur raju bawa tak kade ke kukula dikirimkeun ka ditu cara ngirimkeun nama babari. Tah sakitu ya, adapun lain-lain nama terserah ieu mah nu sangat mendesak jang salin. Mun ngadenge ieu ngisang ge hese. Ngisang ge hese sebab jelema atuh kitu numpuk cai keterbatasan berenana. Tah kitulah jadi urang kitu bela sungkawa ka dulur-dulur urang anu keur meujeuna pohara jasa disiksa ku Gusti Allah akibat ulah manusia nu zina ambalayah di Yogyakarta. Judi luar biasa, mabok pohara jasa. Iyalah ku Allah teu eureun-eureun ditegor jeung ditegor deui. Insyaallah. Entah ge lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas, ya Anasu he Anas ceuk Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran. Di akhir zaman manusia bakal nyarieun kota. Nyariin perumahan-perumahan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran. Saenyana manusia di akhir zaman bakal nyararieun kota. Perumahan ke dijieun kota. Wa inna misran yuqalu laha al-Basrah awil Busairah. Aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah, seperti kota Busairah, seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun. Niru engkeuna. Ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah. Eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silam. Bakal tea ku ari mah geus ningali urang di urang teu kitu citra eta teh alana ala Roma, ke Roma-romaan teh kos kararitu teh. Sekali-sekali urang ka Roma model gitu kotana teh. Kos ayan belah ditu kos Paris. Aya deui di Cipanas mah ditu alana ala Israel, Cipanas Bogor, Cipanas Cianjur ala Israel tama Yahudi. Modelna teh nu dipaheula nu mimiti ala Spanyolan teh kos ka ditu terus we. Eta geus dijelaskeun ku Kangjeng inna misron yugolu lahu
al-Basrah awil Busairah wa kadza terus ka ditu nama dijuluki kos kota Basrah, kos Busairah, kos Kufah, kos Mesir, kos Perancis, kos Amerika, kos Inggris dan lain sebagainya. Baheula Kangjeng Nabi nyarios kitu katingali meureun ku Kangjeng bruk tuh jagong Cikupa Citra kadeuleu keur ngagebegan meureun make anting gede di dieu buk da beureum sabelah deuleu we jablaeun aya tuh eta geus kaciri Allah karim oh masalah mundek jeung danana dipersilahkeun eta engke direkrut kemudian dibawa di pakaian kemudian naon baik gitu kemudian ndut peduli dengan dana nak leuwih bagus jasa ke saurang 100 nu 50 nu 10 dihijikeun mah jadi gede ngabantu 1 juta orang teu boga atuh milu bae urang mah 50.000 atau 100.000 dihijikeun pake bantuan ka ditu mana teuing bungaheunana doa na beureun timbal balik ti ditu ka urang luar biasa jelema anu keur kapapaitan kemudian ku urang dibere celah-celah kabungahan be mana teuing kos jelema keur hese dahar dibere sapiring bage masyaallah bungahna poha tuh gitu tadi akhir zaman teh kos gitu bakalna kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhalta anjeun asup ka eta kota fa iya kasing hade bisa khaifiha tanahna geus dibates cek Kangjeng Nabi nya mah geus aya pageran teu meunang sambarangan wasukiha pasar-pasarna ge geus aya nu boga wah liha jeung ahli-ahli toko na ge geus ditangtukeun wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awamiri ha pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah tanahna geus dibatas kemudian pasarna geus puguh nu boga pengurusna ge geus aya sing hade cek Kangjeng Nabi fa iyyaka awas sing hade ulah loba asup kana kos kararitu ulah sambarangan cicing di nu kos kara itu geus dibejaan tak ku Kangjeng Nabi kunaon emang cak sahabat fa innahu yakunu laha khosafun wa rasafun wa qadafun engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang digempakeun ku Gusti Allah bakal diberi angin anu luar biasa ku Gusti Allah bakal dihujanan batu bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah cek sahabat apakah kota-kota eta doang cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah subhanahu wa ta'ala lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ku orang-orang tertentu merajalela kemana-mana didinya ku Allah moal henteu jasa qazafun rasafun khosafun qazaf di manaan rihun syadid angin anu dahsyat baliun meureun wazilzalah goncangan-goncangan gempa anu dahsyat qadapun ta eta teh dimaknaan ku kitu hajar teh turun hujan ti langit minas sama batu-batu ieu ku ari teh Yogyakarta dihujanan batu akibat tina gunung Merapi per konon lebuna kula meunang habar ka Banjar geus datang Banjar urut pasantren kula geus datang ka Bandung geus datang debu-debuna
Masya Allah bahkan ke Bogor geges datang Banjar geus pohara geus datang sabaraha ratus kilometer Banjar Yogyakarta di Yogyakarta na hujan krikeus sagegede kieu teh sagegede jempol sagegede curug wah geus ambalaya kuari deuk kumaha nah ieu timbul kawaswasan keur dicoba ku Gusti Allah digiringkeun ku seudeu digiringkeun ku batu yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau dzatu hamlin hamlaha kiamat eta kos kitu jelema nu keur nyusuan balangkeun anakna jelema anu keur nyapih tinggalkeun anakna jelema anu henteu mabok tapi kos mabok kuluyar kaulul digiringkeun wa mahum bisukaro kiamat eta kos kitu lantaran buating salamet teh di kidul bulung ka kidul ternyata di kidul teh goncang bulung ka wetan ternyata di wetan seuneu bulung ka kulon ternyata ti kulon teh dihujanan ambalayah jelema bisa dibayangkeun ku urang kiamat bakal nakos kitu mulai kiamat gede-gedean bakal ti tahun 1500 Hijriah mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah mah kuari mah tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto kuari 30 hiji isuk 32 jadi ka tahun 1500 sabaraha deui masih sabaraha tahun keneh bra 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah tafsir sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500 dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500 tafsirul ahkam tahun 1500 dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus digunyang ganjing ge henteu salaladar percis jasa cik Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti kadenge ke gempa di anu sugan tobat kadenge deui ku angin sugan tobat kadenge deui di hujanan berbagai siksa mungkin hujan bangkong hujan getih hujan nanah hujan batu tetep jelema teh teu daekeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500 di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah jadi teu 100 tahun deui ieu kajadian nu dahsyat kuari dajjal-dajjalan geus aya timbul ti Amerika puluhan ribu bahkan ratus ribu jelema narurut di urang cak Kangjeng Nabi bakalna unggal nagara loba nu ngaku nabi di Garut kamari anu ngaku nabi Garut di Garut di Bandung aya nu ngaku nabi di Garut di Leles aya jelema ngaku nabi jadi lamun urang ngimankeun ka nya teh mah nabi kula urang Leles isin ngadengen lagi di Leles aya kadu gitu kolot-kolot ngora kadu ngora eta geus aya nu ngaku nabi Masya Allah karim nya ieu ucapan Kangjeng Nabi urang mah ngaji hadis atuh meureunan jang ngajina ge mingguan ieu henteu ku kula dicaritakeun ala kadarna beta innan nasa ya anasu innan nasa yumassiruna amsaron di akhir zaman umat kula engke bakal nyarieun kota-kota wa inna misran yuqalu lahul basrah awil busairah dijuluki engke bakal ngaran-ngaranna model Basrah model Busairah model Roma model Paris model Israel Perancis kitu Spanyolan Amerikaan geus aya bukti kuari
bukti jasa ucapan Kangjeng Nabi pas jasa kuat sing hade wa idza mararta biha wa dakhaltaha anjeun di mana ngaliwat kadinya awas di mana asup kadinya fa iyyaka hati-hati cak Kangjeng Nabi bisa khaifiha tanahna geus dibatas sing hade swasukiha pasar-pasarna sing hade toko-tokona sing hade awamir-awamir pengurus-pengurusna sing hade jasa ulah sambarangan asup kadinya ulah loba asup kadinya atupan kuari mah lain diulah-ulah ku Kangjeng Nabi malah kadarinya diulah-ulah ku Kangjeng Nabi ulah-ulah nu rame dipuri bae dipuri ya deleukeun ke asar macet nyaho jelema nyaho juring macet encan di Citra mah encan di ditu di Serpong Gading Serpong encan di BSD dan di perumahan-perumahan lain wallahu alam eta jelema geus dikitukeun bae nalurina teu puguh teu karuh daratang kadinya ti Mauk datang ka Puri ti Kukun datang ka Puri ti berbagai teh kitu keneh ti ditu ti Bojong ka Citra teh macem-macem encan di Serang di Pandeglang geus puguh ti Jakarta mah saanu nita jeung deuk naraon kadinya wallahu a'lam pentingna digelar di dinya teh perzinahan mabok kurang kumaha sebenarnya mah ditarangkepan tapi geus kitu bae ialah ngundang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ngundang siksa Allah. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah poean kedua etalah poean dihampura Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam numantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata aini saha jelema nu puasa dina poean kadua dina bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat di jero ibadahna sakicep oge gede jasa ganjaran mulai isukan tetap la ilaha illallah nama baca bae isukan disalajan bari puasa baca bae jadi lamun 10.000 sapoe lamun menang 10 poe kali 10.000 jadi sabaraha eta 10.000 kali 10.000 sabaraha 1 juta aduh betul ka sorga jasa teh betul ka sorga jasa teh poin katilu istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam Allah ngaijabah kana pamenta Kangjeng Nabi Zakaria alaihis man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poean katilu istajaballahu du'ahu bakal disubadanan doa poean kaopat al-yaumul ladzi ulida fi Isa alaihis salam tanggal 4 bulan haji lahir Kangjeng Nabi Isa alaihis mentak man shoma zalikal yaum nafallahu anhu albasa wal faqqa jelema nu puasa di poe ka 4 bulan haji bakal dileungitkeun putus asa bakal dileungitkeun fakir bakal dileungitkeun kasusah puasa urang mah poean kalima allazi wulida fihi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa dilahirkeun tanggal 5 bulan haji maka man shoma zalikal yaum bari'a minan nifaqi aw min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dileungitkeun tina panyakit munafik jeung tina siksa kubur penting sekali ke promosi Kangjeng Nabi supaya orang daek ngalaksanakeun ulah promosian kiai teh sagala supermi kiai meromosian partai teu bagus sama kiai cilaka tak kiai kos kitu kiai mah ulah meromosikeun bangsa urusan partai urusan bangsa perduniawian akhirat bae kiai mah aya bagian-bagianana yang propaganda urusan nu kos kitu mah betul bae nu kararitu nu kararitu nu kumaha nu kitu bae pokona lamun kiai geus dakwah partai geus teu bagus teh mah kiai kos tah ngadakwahkeun mah cara Kangjeng Nabi ngadakwahkeun urusan kasalamatan diri jang masa depan urang di alam barzah terus alam mauqif masa terus ke alam akhirat
poean kagenep dina poean kagenep ma alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema nu puasa dina poean kagenep ku Allah bakal dibere dideleukeun kalawan pangdeuleu nyaahkeun jasa Allah teh sehingga kunyaah-nyaahna fala yu'adzabu ba'dahu abadan moal disiksa urang salilana terus geus dipake kanyaah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketujuh allazi al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Poin ketujuh poin ditutup digembok lawang-lawang jahanam geus teu dibuka deui. Jadi lamun urang puasa man shamahu aglaqallahu anu salasina baban minal saha jelema anu puasa di poean katujuh pokona mah ku Gusti Allah digembok dikunci 30 lawang tina kasusahan minal asri fatahalau salasina baban minal yusri dibukakeun 30 lawang kabungahan jeung kagampangan. Poean kadalapan dingaranan poe tarwiyah nayelah man shamahu saha jelema nu puasa di poean kadalapan disebut poean tarwiyah utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah bakal diberi ganjaran teu perlu nyaho maraneh kabeh mah usuku gede-gedena geus bae Allah bae du nyaho tarwiyah mah kos kitu. Poean arfah poean ke-9 al yaumul ladzi huwa yaumu arfah man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah jelema nu puasa di poe arpa eta dikiparatan sataun nu ka tukang jeung sataun nu ka hareup. Entek urang babarengan mulai ti poe ieu kuduna mah kulantaran poe ieu urang geus kaliwat na ieu urang cocokan eusian tambal ku maca Quran maca sholawat terutama maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in eta 10.000 yahir tanggal 10 eueuh deui paling ku Gusti dihormati jelema ibadah mencit hewan yakni mencit kurban ma'amil ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba illallah ta'ala min iraqatid dami. Teu beramal anak Adam dina poean lebaran sampai tasreka ditu tina hiji amal leuwih dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngocorkeun getih. Urang boga duit guari 1 juta balikeun ka embe nyaho datang nyaho henteu umur urang ka hareup. Boga wayahna ulah hook-hook jang kendaraan diri urang keneh jaga di akhirat. Innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Engke eta hewan nu ku urang dipencit bakal datang di poe kiamah ranggaek kalawan aya naon kitu nu ka dieu teh ngaranna tandukna anu pohara kitu calakutikna anu pohara nyiapkeun jang ditumpakan ku urang menuju kanikmatan anu hakiki hanya 1,5 juta atau 2 juta atau nu rada leutik mah 1 juta kahandap kumaha bogana bae urang tapi ternyata lain hewan anu dideuleu kerendahan diri urang teh bisa peduli supaya mencit kurban dibagikeun ka fakir miskin ku anu hararayang terus urang nangis bae plus ke kapanggih-kapanggih di akhirat nikmat anu luar biasa wa inna damma la yaqau minallah bimakanin qabla yaqau minal abdi eta getihna sabenerna mah memeh datang ka taneuh teh geus ditempatkeun di tempat anu luar biasa di akhirat. Begitu geresel kadeleuna getih eta memeh datang ka taneuh teh geus ditampa ku malaikat diteunden di tempat anu luar biasa di akhirat jang sampeureun nu bogana dak fatayibu biha nafsan faltatib biha nufusakum sing bersihan hate urang ulah aya naon-naon urang mencit kurbanna lillahi ta'ala. Ayelah sakali deui urang
non gitu ngaranna tempatkeun diri urang di tempat ibadah nu keur mejehna dipuji ku Gusti, ditingali ku Gusti, ditongton ku Gusti, ialah mencit hewan. Urang taqarrub ka Gusti mencit kurban hiji sampeureuun jaga. Nomor kadua ku ayana urang mencit kurban, mudah-mudahan we balai-balai cobaan-cobaan siksaan-siksaan nuker mejehna ku ari ambalayah kadenge ku urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tolak bala ayana kadu boga leuwih duitna tina dahar jeung nginum, poe lebaran datang ka tasrek ka ditu, nah iyalah mencitlah hewan nu boga mulai ti sapi, munding, onta, tujuhan atawa embe sorangan. Ku hayang-hayang amat mah tapi na urang teu boga duit, hayam jago ge eueuh masalah nurutkeun cek riwayat Ibnu Abbas. Hayam jago ge teu boga aya ge bebek ge eueuh masalah. Bebek ge cenah ye mah teu boga ya pingit bae. Manuk pingit bae meuli nulit. Aju kasahakeun cenah kieu pingitna ka fakir miskinkeun atuh. Sadegeun nu fakir mah kula doang dahar ku sorangan habak. Ulah hese-hese. Nyana nu korban nyana nu ngalebok masalah. Aduh cenah kieu aya ge endog bae masalah. Dikeun ka anak habak bagi dua saring sapotong anak sapotong nyana niatan korban. Tuh gitunya luas luar biasa. Urang mangan sakadar dielingan ye Kangjeng Nabi tiap-tiap tanggal hiji kemudian puasa sampai tanggal 9 dua lebaranna urang babarengan engke lebaran ba'da salat Idul Adha babarengan urang mencit hewan niatna lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al mukarramun, para alimul ulama, para asatid, para habaib, bil khusus pisan ka Kiai Haji Manarul Hidayat di Jakarta. Lo aslina geus kamaklum lembur. Oge ka Kiai Haji Jamaluddin ngaranna ge Solok Jengkol. Ngaranna ge Solok Jengkol, malah aja di Jakarta mengaran Solok Jengkol. Oge ka kiai-kiai nu sanesna pun besan ti Kadumerak, oge para besan-besan ti Bogor, kumna nu haladir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan sami-sami urang dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan singkat tatali parantos wengi oge kondisi simkuring kurang fit. Ieu mangan sakadar nyaritakeun soal ngaji bae.
majelis moal dibuka lantaran sakit ya masih kene sakit kakarak ge 50%. Geus beakna ulah hayang nyaho. Sakit karak 50% itu dihareup encan. Ieu masjid da masjid itu masjid. Ieu insyaallah dibongkar. Bakalna masjid ieu dibongkar. Dihijikeun jeung MCK. Jadi ngahiji engke bakalna mantak moal waka dicaritakeun ieu soal majelis. Sebab kahareupna jandela ge can anggeus. Ulah sok hajua ka umang omong. Can anggeus. Can anggeus. Ulah waka umang omong kumaha bakalna kumaha engke bae. Kayak gimana Ruh Hidayat geus kajopak karak. Adinya geus kolot pan. Kula mah budak nya kula mah keur budak keneh nya geus jadi profesor. Kula barang geus kolot kuarinya na hirup keneh. Haju gagah bae deui. Atuh gagah ge kadeuleun jerona mah sarua bae. Jam mobil ge tahun lama mah kitu-kitu bae. Tapi nu jelas masih eksis alhamdulillahirabbil alamin. Patali jeung ngaji insyaallah ayeuna urang malam Kemis ta minggu isuk henteu minggu deui. Minggu isuk henteu minggu deui. Berarti masih aya keneh waktu sabaraha eta. Sakitulah insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur, diberi sehat, diberi semangat. Sebab tina ngaji urang bakal paham sakumaha tadi. Ieu dongeng ulama, ieu dongeng ulama. Luar biasa memang ulama mah. Tapi hayang jadi ulama nu bener teh hese. Gimana Ruh Hidayat ieu jurusana proyek meureun. Sarua jeung Ki Jamal, jeung Ki Fudoli urang hijikeun habak da kadinya. Eta geus urang guari mau mulai ayeuna nu tilu kiai ieu kiai proyek. Masya Allah masalah atau bahasa kadar bahasa itu hati nama itu beda. Lamun orang ningali sireum di Quran dijelaskan bahkan aya hiji sireum nu bakal asup ka sorga. Sireum asup ka sorga. Masya Allah. Kusebab naon sireum teh wauh ka Allah. Sireum dongeng sireum loba, tapi aya salah sahiji sireum anu deku ngadoa ka Gusti Allah. Sireum ngadoa berarti kan pohara. Tapi lain eta nu paling hebat sireum kaluar ti liang neangan dahareun. Masya Allah sanggeus danyana neangan dahareun jang dirina oge jang pamajikanana mun boga jang anakna mun boga eta sireum tilok salah balik. Sireum tilok salah balik pan Ki Manarul Hidayat masalah balik kiai ge nya balikna teu beres. Sireum mati lok salah balikna. Iyalah kehebatan sireum. Nomor kedua hudhud, manuk asup ka sorga. Dina Al-Qur'an dijelaskan man ya arwal hudhud. Kunaon kaulah teu deuleu manuk hudhud ca Kangjeng Nabi Sulaiman. Aya naon dia hudhud panjang mun didongengkeun mah. Teu lila datang carekan ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Keheula cak manuk hudhud. Kula tetas ngapak aju manggihan hiji istana, penghuni istana ratu ternyata nyembahna lain ka pangeran. Nah iyalah nu perlu dikanyahokeun cek manuk hudhud Gusti Rasul. Ieu aya hiji ratu nyembahna lain ka pangeran, lain ka Allah. Ieu model cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Coba
Mereka itu deh ngirim surat Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ku Hudhud. Surat dibawa ku manuk Hudhud. Kemudian disampaikan Ratu Bilqis bisa jadi sujud ke Kanjeng Nabi Sulaiman yakni iman. Nah iya manuk imah lain dek nyaritakeun dongeng eta, dek nyaritakeun manuk Hudhud wau ka Allah. Bandingkeun jeung Raja Firaun. Gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, keistimewaan aya di nyana, sugih aya manehanana, moal jadi raja Firaun lamun teu sugih. Moal jadi pangeran nyana lamun teu hebat. Nu mantak jana jadi pangeran teh di dunia hebat. Nah, manuk Hudhud mah wau ka pangeran, tapi Raja Firaun mah malah nyana ngaku pangeran. Ieu manuk Hudhud bae wau ka Allah. Nah, di surga bakalna aya. Di surga bakalna aya. Geus puguh anjing Ashabul Kahfi. Tah ieu lamun urang nyaritakeun seputar hewan-hewan. Kabeh ge horenganan hewan teh maca tasbih, maca zikir la ilaha illallah. Sireum zikir ka Allah. Manuk zikir ka Allah. Manuk zikir ka Allah. Anjing ya anjing. Lamun urang deuk belajar tasawuf, urang kudu nyonto anjing. Anjing mah ti peuting ti lokees. Aisyah. Tuh kan anjing betara sare ti peuting. Oh moal aya anjing hees ti peuting moal aya. Jeung anjing mah lamun dibere di dahar teh dibere tilok maling anjing. Beda jeung ucing. Jeung nya mah tilok aya urusan proyek-proyek tilok aya. Tilok anjing. Tuh Haji Jamal we cenah. Anjing hebat. Bata ka surga. Tah iyalah di antarana deui nu paling hebat tawon. Masya Allah. Dina Al-Quran geus dijelaskeun ayatna eces luar biasa. Jadikeun minal jibali buyuta. Sok jadikeun tah imah maneh tuh gunung. Minas syajar tuh tangkal kayu. Imah-imah sok dijadikeun. Trak bae nyanyiin imah di dinya. Sabaraha ratus, sabaraha ribu eta tawon di dinya Masya Allah kari. Haju kalaluar brang. Neangan kembang eta sakitu lobana tah liang henteu salah tah asupna balikna teu salah tilok aya ribut tawon jeung tawon salah imah tilok aya ribut salah imah tilok ai gimana dul hidayat mah salah imah nu kuduna kan nu kolot kan nu ngorade tilu nya boga pamajikanna salah balik anu ngora mah lulu cukup yang ka neraka sakitu ge kiai. Iya bakal cerita contoh doang tuh gitu ente ieu bakal contoh lamun teu adil. Tah eta salah imah ngaranna tapi Masya Allah tawon sakitu ribuanana tilok aya salah imah sup kadinya jeung mawa kaistimewaan madu tawon salah sahijina aya nu bakal diasupkeun ka surga dina seluruh hewan mun ku urang dibacaan aya nu arasup ka surga. Sapi aya nu asup ka surga sapi. Tapi kula maca tina salah sahiji ahli filsafat Islam nu terlupakan. Ibnu Sena lamun di Eropa mah disebutna teh Avicenna. Ibnu Sena teh eta teh seorang filosof, seorang pujangga, seorang ilmuwan. Seorang julukanana dokter, raja dokter, malaikat dokter. Eta mah julukanana pohara. Kuloba-lobana tapi terlupakan. Artinya terlupakan teh henteu pernah bae urang teh nyadap tina ilmu Ibnu Sena. Padahal pohara dina kitab-kitab kama qala Ibnu Sena terutama filsafat jeung ilmu-ilmu kedokteran. Nah, aya bahasa nu luar biasa di antarana nyaritakeun ruh. Di antarana nyaritakeun makhluk. Lamun ku urang dibacaan, urang kataji, mun kabari ieu urang selalu nyaritakeun Jalaluddin Rumi, ieu Ibnu Sena pohara. Nyana nyaritakeun saya takut terhadap sapi sebab sapi punya tanduk.
Dengan tanduk itulah saya takut. Budak leutik mah komo ka tanduk. Sapi sieun. Mantap kayak matador segala. Lamun teu liheng ngulinkeun anak bisa dibadu. Nah iyalah sapi kulantaran boga tanduk dipake kasih. Tetapi cak Ibnu Sena nya nama teu boga akal, bisa ditaklukkeun. Nu paling bahaya tanduk ieu adalah tanduk manawi. Di mana tanduk manawi ieu ngejak lantaran dibarengan ku akal, bakal tidak mau tahu apapun yang terjadi, siapapun pokoknya mah tandukna di mana geus ngagadil bahaya. Boro-boro sagede presiden, boro-boro sagede gubernur, boro-boro sagede bupati, boro-boro sagede RT, Haji Pendi bae tandukna ngamuk. Waduh, masya Allah, Karim androk merosot. Iya gara-gara tanduk ya. Tuh kan. Nah, atuh komo gimana rul mah geus kudu dicaritakeun teman. Tanduk nanya nama kuari ge hudang bae. Tak ieu tanduk. Nah, nu paling bahaya adalah kiai. Kiai cek Ibnu Sena adalah boga tanduk. Tanduk ieu osok salah ngagunakeun kiai. Lantaran nyana boga dalil. Sebab pamarentah maling tilok make dalil tanda tangan bae. Pamarentah bupati gubernur jeung saha bae korupsi tanda tangan. Tapi kiai mah lamun deuk korupsi teh make dalil. Nah, komo profesor mah bah doktor bangsa kos karari. Itu deuk maling teh dalil melulu nya nama. Deuk maling bae make dalil. Atuh Ki Jamal bae lain dokter make dalil. Tuh nya nama. Da iyalah nu paling bahaya ngagunakeun tanduk ketika digunakeun salah. Sebab naon? Disatukankeun tanduk aya akal. Sapi mah aya tandukan bisa ditaklukkeun lantaran akalan. Bisa lumpat urang, bisa nyumput urang, jeung bisa berbagai cara lantaran tanduk sapi sakumaha galakna bae ge tetep urang bisa kelid. Tetapi ketika manusia eta sorangan anu ngagunakeun tanduk bakal bahaya. Iyalah sebuah renungan anu istimewa, sebuah renungan anu pohara, sehingga ada sebab manusia kabeh ngabogaan tanduk, tergantung level-level tandukna. Di pemerintah, di kiai, di pedagang, di petani, sarua pada ngabogaan tanduk iyalah anu ku urang kudu disadari. Melalui ngaji urang bakal sadar ternyata horenganan tanduk leuweunna naonan. Eueunna naonan tak urang ngaji teh lamun sakadar ngaji alfiah gampang, sakadar ngaji jamul jawame kecil. Urang deuk ngaji naon bae ge tasawuf baca babari, tapi menyadarkan diri bahwa urang teh eueunna naon di hareupeun Allah tak eta nu hese teh. Sapira sagede aing di hareupeun Allah teh naon nu dibanggakeun. Murang ngabanggakeun dunia je dunia anu Allah, ngabanggakeun ilmu nu Allah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Khadir ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih dibere cara ku Gusti Allah akhirna amprok. Begitu amprok naik kapal naik perahu lain deuk nyaritakeun eta tapi ujug-ujug aya manu piit encrak haju manehanana nginum kana laut tek diangkat deui pamatukna ditoel ku Kangjeng Nabi Khidir. Musa tah ilmu urang teh percis okos nu nyaklat tina pamatuk manu piit ilmu urang dibandingkeun jeung ilmu Allah ieu lautna. Masya Allah, bangga ku ilmu hijab, bangga ku dunia hijab, bangga ku turunan hijab, bangga ku pangkat hijab. Hayang bener-bener ke Allah ulah aya nu dibanggakeun. Anta rabbi wa ana abduk. Gusti pangeran abdi, abdi teh hamba Gusti. Eta teh lain sakadar bahasa tapi praktekkeun ku urang bener-bener ngarasa bahwa Gusti teh pangeran, urang sebagai hamba. Hayang datang ka dinya berarti kan urang kudu ngalalakon heula. Ngalalakon heula tuh kudu cara Habib Rozak bantu puguh eta isi jelema ta lain sebenarnya sebut jelema ieu masana setengah jelema ieu mah aya eta keur ngalalakon apa sih
keur ngalalakon mah kos kieu ngaranna tah ieu teh ya lain keur ngalalakon beureun kabur ti pamajikanna meureun. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang renungkeun tina tanduk-tanduk tadi. Lamun urang nyaritakeun di Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun bulu merak, tapi Ibnu Sena nyaritakeun tanduk. Masya Allah panjang caritana. Kabelah dituna aya hiji kiai ibadah ka Gusti Allah, sanggeus ibadah ka Gusti Allah ngarasa bahwa aing teh kapan kiai.